Obrolan rakyat pasisian Orasi, Obrolan rakyat pasisian orasi, Obrolan rakyat pasisian orasi, orasi. Di saung panjang ini Mun kuring boga THR rek dibelikeun esteler. Mun kuring boga THR hayang geura meuling ember. Mun kuring menang THR rek dibelikeun esteger. Mun kuring menang THR hayang meuli mobil Fortuner. Fortuner mereka lain. Kuring teh menang THR tadi teh 2. Tapi satu tahun kuring loba minta THR. Teu kahati. Bingung teh kieu nya dipikir-pikir. Jelema aing mah kalau loba minta THR, padahal loba minta hampura keur lebaran kieu minta THR. Jadi kudu ngomong THR teh lah sok ngarieur. Sih mah ada. Ada. Nah, biasanya sok nyanyi tuh. Oke. Di jero eunteng aya beungeut goreng patut teuing beungeut saha ngalewe gajengan aing teu arti di pelong mani samutut Eta teh. disangka si horeng beungeut sorangan. Lain beli pede tuh goreng patut oge beli pede. Sekarang tuh udah pede bayar apa? Naon pede teh? Baik dage. Itu mana wae teh. Bulan puasa teh lintuh Atuh, nasi teh leuweun hirbis itu. Siro. Itu betul yo. Oh. Lain itu jadi bingung teh ngomong. Jadi lu dirame teh ngomong teh THR lah itu teh. Udah usumna apa Aing itu? kumaha sih itu ngomong THR teh sebenarnya apal. Dongeng THR? Naon teh THR teh bingung makin ngomong. Ais THR singkatan, Pak. Naon? Sama dari SMP sekolah menengah pertama. Ada nyalung tuh. Enggak asal langsung calung udah gitu teh. Tapi itu kan salah. Belum apa tuh kacapi. Jadi kadang teh naon teh THR. THR teh, Pak. Aturan THR teh. Oh teh semana-mana ya teh. Tuh asal merek itu wae aya aturanana. THR teh diatur dina peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024. Coba kami nara gitu. Apa di mana? Di tadi saya mau kepala kali itu baca skrip kurang. Memang ada undang-undang teh patokan Nya. aturan di ulang Mohon, pan hari undang-undang negara mah aya undang-undang dasar. Terus hari undang-undang beragama ya Al-Qur'an, Injil, hadis teh. Jadi hirup teh kudu penuh aturan atuh lamun melenceng dari aturan nah ka bagianna gitu. Sanes kitu. Ngagebeng teh ngobrol gitu teh. Lain Teu salah bikin lo baju lemak kali sok minta THR power. Tah eta. Sok siap-siap we sok power marga THR. Bos, mana THR paribasa kitu. Padahal urang ge butuh THR teh basur. Saya udah butuh mata kepentingan. Hiji. Sudah segala rupa oke, dari zaman apa? Geus waktuna ya nama teh atuh. Ulah THR lain THR kopi gitu dia. Oh aya kopi sih beres aya. Oh, aku mengaruh tapi temu THR tinggal gebeg kuring teh saka make ulah ngomong THR, Pak. ya ini eta sok lu minta THR teh jadi luas lah jadi sok alhamdulillah urang teh aya jang merekna kitu ieu leuwih geus eueuh. Pak, eta mah kumaha kesanggupan urang. Aya wae meureun urang keur merekna sok bere. Da batur ge butuh. Eueuh meureun urang keur merekna. Piraku teu mere kitu. Eta dipikiran teh mudah-mudahan hatinya udah tinggal di milik lah. Amin. Tuh. Penting mah gede milik. Ya. Kapan bos? THR datang. Aku sudah rindu. Aku pulang kampung. Salam. Bos. Ya bos. Alhat utang buat THR wae. Aduh, kebeneran bos. Bos, Ini para pemburu THR unggul ya. bos ya bos.
Sehat. Aduh. Ayo, Lain berkah teh, doang. atuh ya teh. Lebaran teh teh bos. Kajenting THR tadi dikeuni we kemenehanana. Udah mau jauh-jauh. Baca teh kadenge we. Jauh-jauh hadieunya tak. Lain Naon? Om Cacu. Hmm? Lebar ngobrol THR teh jadi di mana-mana ngomong THR we padahal mah jelema teh keur usum kieu mah minta hampura. Ah, macam lain Hampura mah mah we lebaran cuma ayeuna mah geus waktuna. Pokoknya mah cuma geus mau lebaran dengan we, boys. Lain bae THR, THR tadi ge urang teh rek meuli ayeuna mah ka jalan teu ngahaja. Naon? Rek meuli mobil tadi nu mah teu ngahaja. Nah, Urang 400 juta duit mah. lain kurang eta mah. Oh, lain kurang. Karek kabeh dagingnya dia. Ngomong rapi saya pan lebaran lagi. Sapoe nu mana kumpulkeun kabeh jelema ka dieu kagok teh kagok. Ya pan di pasar nih budak ayeuna ge lamun megat deus teh geuningan. Om THR om. Telolet. Mau THR om Ai telolet teh sok make motor di luhur. Oh helm sama. Tahu. Pokoknya teh naon saya cuma kaget teh. Pokoknya teh lebaran. Lah, Ya dirinya teh bari bahasa jual langsung ke THR emang berhak itu dirinya menang THR. Jauh atuh. Naon ya sana THR teh. Lo baca sana ge. Naon we cing. Kayak jasa marga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Bos THR mah ieu. Dua dikan saya itu. Pusing euy. Naon? Oh, di mana? Pusing tah geus panginjeun bulan puasa model kieu teh. Nah, kumaha kitu? Ah, si eta mah tuh bulan puasa baru we pusing di pagawe atuh. Kudu dibejakeun mah karek beres pasien rumah tangga. Si eta mah THR buat. Mana? THR. Heuh eta. Aduh, ya Allah, pamajikan hayang eta. Burung cenah anterkeun. Ka mana? Cing teh anterkeun ka mana kami toha ka Alfamart ka ditu. Hayang dianterkeun kami toha. Nah, Heuh eta. masalah naon di sini? Heuh pan ngumput ya ngumput. Oh, THR THR ya. Ngumput hayang baju lebaran THR coba. Ya. Jadi THR aja berarti urang teh kudu mun aya mah saya duit mah gerebikeun tuh THR teh. Soal ayeuna buat bisa teu ayeuna tanggung jawab yang pamajikan rek dan tanggungan. Oh. Urusan apa pamajikan udah bisa pamajikan. Iya atuh, heuh pan sia rek beres teh. Ai sareng rek beres. Apaan THR teh pan THR teh tiap tahun. Berarti rutin pasti abang. Si Iwan pernah dicirikan. Ya, apa sih ya? Si anu baru berarti rek sedih rek beres aku. Kalau ngajak curi. Ini nama. Assalamualaikum. Iku dulu. Salam. Ngomong THR ini teh. Demi ini pasar kan lebih menggancang gitu. Itu yang beurkeun. Eta nyaritakeun THR. Heeh. Inti kudu puguh anu berhak mere THR, anu berhak narima THR teh saha? Heuh, eta. Nya eta. Berarti anu hayang meunang THR teh boten berhak kudu mere THR. Ya eta kieu cenah anu berhak mah pamajikan dieukeun THR Itu jadi itu berhak nerima THR teh pamajikan. majikan. Kalau kira mah teu berhak. Berarti ayeuna mah kong abdi jadi pamajikan teh rek. Iya mah. Aya aturan sampai bulan puasa teh cia cenah ti ayeuna numpuk. Datangnya. Aya ge orang berhak. Oh, Nu berhak itu sapatu, nu berhak teh. oh, Nu berhak mah. Oh, berhak sawatu. Berarti eta mah kira mau pengkarumpul. Nah, aya eta geriji mah kira berarti cerita. Wah, bener. Saya udah sedikit udah terminal. Alhamdulillah. Oh, si Ricci tukang kacapi. Nya ge urang mah lain pagawe anu matuh. Tapi aya karek beres-beres wae mah teu kudu meuli. Terus Nganu we. biasa. Lain soalnya orang sila kada beli beas, Bang. Oh, nya bener tuh. Ieu mah rek nontonan lain ngomong player di setik. Kumaha teh cara ngaturna cing? Iya, ya, sebenarnya nya. Ari urang-urang mah pameran seniman. Dina undang-undang tapi peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 diatur. Eta Keres beres sok maca undang-undang. tinggal itu saudara-saudara. Eta mah lain gede eta mah. Aduh dihanap tina kamu. Kumaha. Nu berhak nerima THR teh nyaeta jelema anu gawe. Anu merek pagawean.
anu pantinyu gawe teh berturut-turut. Aing ge gawe mang gawe. Gawe naon teh? Icio. Naon? Sok duta kita nipu ongko. Iya, wow. Sudah nih fokus ya tak? Oh. Jadi aing teh mengharga jadi rumah sosok garawe di Arabi. Jadi sing boga rasa no gitu. Rasa iba tinggi. Rasa tanggung jawab. Tapi udah si eta mah nyari gawe di dinya aya di kakak di cokotan. Oh ya. Puntanya kurang nama abdi anu tara lu gawe menang THR teh anu musok gawe kalau tuh menang THR kuliah. Nah. Apa jam gawe dibayar? Beda deui. Beda deui atuh, Mang. Beda deui. Anu tara gawe yang tara lu gawe menang THR mah. Cik, naon urusanana di dinya make nit ka dieu. Pan di dinya malin Mas hubunganana. Kapan keur teu lu gawe? Jadi kudu menang THR, kudu menang. Geus hidup ayeuna malah mudah-mudahan aya di setik ye lamun aya duit mah buru-buru digeukikeun. Kamu bilang teu dibikeun kentang mah manten. Nah, mau gua jeung Oh, bikin gitu sok mikir mahal gitu. Ayo bikin THR aja skenario nya. Oh, bener mere. arek lah mana di pohon itu. Nah, Cuma namanya. dipanggil. Mang Iwan Gunteng. Ridho tuh. Ridho. Menye Ridho Cakil. Yo main kalunggat. Mang Sarip lembur tengah. Jajak kalau hari ini kasiran. Mang Cacuk pernah ngirim duit kembali 5.000. Atuh 5.000 mah heung juga pernah. Karena itu kagok. Heeh, Mang Cacuk. Bojong. Mang Arga Cibabar. Oh siap. asa episode urang mah euy. Ya tuh. Berarti kurang mah ieu teh. Tapi nating lah yang bener. Nah itu sebenarnya pokoknya mah mudah-mudahan sok anu baroga non gitu. Anu Kira. Di depan nih beri wah. Omatnya, omat jadi mana hon. tah Oh, mah beri mana omat jadi mana? Atuh meureuh. Isi pemajikan lah. Jo. Yo, geus tong ditayangkeun atuh. iya mah hak yang Ieu. Ieu teh Kang Dedi, Abang, ieu Katampi, Kucacu. nah gitu Mudah-mudahan ieu sih atur-aturan urang ya itunya. Abdi ge haturkeun nuhun bisa tigana ieu pamajikan teh meureunana pasti bakal seuri. Baik geus seuri teh langsung cenah. Ya hayu cenah. Wih, baik hayu. Naon deui ayo. Naon deui? Masalah itu silakan. nah gitu benernya ada dayana mun dayu teh pan penting teh kudu sahur deui urang teh kudu sahur teh kudu kudu beres deui kudu nanti terus soal agama Soal agama. nah gitu benernya Maria lah dan tutup we alhamdulillah Ya, pokoknya mah kieu Mang Dedi nya ieu satacan penutupan. Beneran bisi supaya tuh orang teu panggil deui. Saran apa gitu so. Ya Mang Dedi beneran hatur nuhun pisan. Siap. Disimpan dina mun-munan. aduh Tampi. Pan maneh sok kita ka urang. Namun kurang mere THR. Ah, teh mah keureunan jagung teh mah. Nuhun pisan ya Mang Dedi. sing berkah lan penting gede atau itu Ini buru-buru ya soalnya. Oh, iya. Soalnya sip Mari gitu aja. Assalamualaikum. Surat nah ya lah. Balik ka tira. Assalamualaikum. Kita dua anak yatim di bumi kumaha tuh. anak yatim Oh, ini itu abdi mau anak yatim tacan. ya hiji deui ah Tahu terus kawan di hasil Oh, iya, betul. siap Ya, ada lagi permius. ya ada kopi nanti teh sip Mito hari di selatan. Mito hari di selatan. ya lah tunggu tunggu pulau harus mengatakan kita Bisa ada di Jawa Tengah. Kurang. ah beli bola tuh gitu nah ya udah mengatakan dia bikin dia garing Siap. Nuhun. Kembali. Assalamualaikum. coba kaki pun coba kedua kopi ya Jika anak yatim. Tah, terus suka yang kayak gitu lah. jangan Jangan kira kira aku saya beli urus cocok lah sok jadi sini jadi anak yatim lah terus gede Kita orang yatim. Obrolan rakyat pasisian
pasisian, obrolan